Kamana si abah teh nya lalila. Itu tuh aya nu ngabedahkeun mengpeung ieu urang keneh asa hayang lauk jaer. Keur naon maneh ngadadeluk di dieu cenah? Bah, tuh aya nu ngabedahkeun pangmalitakeun lauk jaer. Di mana nu beger? Lin aya nu beger. Tuh mali lauk jaer di ditu. Oh, di situ. Oh, karena sing tilalalep lah. Lain aya nu beger. Tuh pangmalikeun lauk jaer mangpeung aya nu ngabedahkeun di laneuh. Jang engke saur. Oh, keun. Tuh di ditu. Kita tadi di dagrago lalila ting. Kaburu burit. Tuh pisan dengan sangu keur engke. Ngeunah meureun belum jaer. Geus lila tengah dahar. Mending ngeunah bangunna teh. Ya, jangan naon atuh emer cenah. La ilaha illallah. Kala mawa emer. Naon ai mana? Lauk jaer, mali lauk jaer. Ada tepugu kudu nyokot emer kudu naon ngeusianan. Balik jeung saliwang. Ampun ieu mah dibere itu tawaleh nyiksa wae. Ayeuna ieu meureun peda eueuh eusina ieu teh emer teh kudu aya naon atuh cenah. Kudu nyokot emer itu tadi. Ampun aing mah.